Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mitra-mitra kaum dangu sadaya, alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarati maha kawasa. Urang sadayana tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring, kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra, masih dina judul Awewe Kajajaden. Peryogi kauninga ku para wargi sadaya, ieu carita teh bagian anu pamungkasna. Kulantaran kitu sateu acana Kang Tile nuntaskeun ieu carita. Langkung tipayun Kang Tile kitu deui pangarang nyatana kersana amburos, nyuhunkeun dihapunten. Bilih sinereng bisina dina sajeroning ieu carita teh aya nami anu kasabit, asma anu kasebat, kaguar nami kampung tempat matuh padumukan eta mah mung hanya samata-mata kalarsan unggul. Kumargi ieu carita teh hanya karangan samata. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Sumangga ameh teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun deui hanca carita anu katunda. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabebeurang, nyatana kasarkum katut oding anu manah harita nuju ngobrol ngeunaan sarkum hayang balikan deui ka Nyi Sarah. Eta hanca teh. Sumangga mitra, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita dina judulning carita Awewe Kajajaden bagian anu pamungkasna. Yeuh sarkum, pikeun kuring mah lamun maneh memang bener hayang balik deui ka Nyi Sarah, sarta hayang bisa ngariung deui jeung barudak nya teu naon keur kuring mah. Moal matak jadi soal. Sabab kuring jeung Nyi Sarah sanajan nya oge katingalina deukeut, tapi da taya hubungan anu sejen. Salain ti hubungan biasa we jeung tatangga. Tah kitu sarkum. Jadi lamun maneh hayang balik deui ka popotongan, nya tinggal tepungan we ka imahna, sarta tepikeun pamaksudan ka jenisna. Ucara kitu muga-muga Nyi Sarah daek narima deui ka maneh jadi salakina. Ceuk Oding nyaritana daria pisan. Nitah kasarkum sangka nepungan Nyi Sarah. Nya lamun kitu mah heug atuh. Isuk deui mah rek ditepungan. Daon make jeung kudu nungguan isuk. Ceuk kuring mah mending kene ayeuna atawa engke sore. Sangkan maneh gancang menang jawaban ditarima jeung teuna. Tak kitu ceuk kuring mah. Wah bener caritaan maneh teh Oding. Mending oge urang gancang tepungan nya. Ngarah kuring nyaho kana jawabana. Bener kitu sarkum. Nya lamun kitu mah keun kerek ditepungan. Walun sarkum paromana katingali marahmai sarta gede harepan. Lamun Nyi Sarah bakal daek diajak ngahiji ngawangun deui rumah tangga kawas baheula. Saterusna prung duanana ngarobrol meuni uplek sagala dicaritakeun. Ku ayeuna Oding jeung sarkum geus nyoba teuy cara baheula. Anu matak ceuk pikir Oding nya leuwih hade ngelehan sangkan teu matak jadi kaributan. Sok sanajan kana hate karasa aya nu ngaganjel. Tapi sabisa-bisa Oding nyumputkeun semu. Sanajan dirina memang bener miharep ka Nyi Sarah. Sareta ti heula ambu uneh indungna geus kedal carita miharep ka anakna sangkan ngahiji jeung Oding. Tapi nepi ka mangsa harita, Nyi Sarah teu mere jawaban narima jeung henteuna. Kusabab kitu Oding boga sangkaan lamun Nyi Sarah embung narima ka manehna.
Kasugri para wargi. Mangsa alam harita geus maju ka sore. Oding jeung Sarkum masih kene aruplek ngobrol kawas anu taya kabosen. Ninja kawanci asar kakara oding harita amitan rek balik ka imahna. Sajigna oding balik, Sarkum terus ngaleos ka tukang kebat ka pancuran rek mandi. Telila geus rengse terus balik deui ka imah. Sup ka kamar gewati salin ku papakean anu pantes jeung bersih. Lantaran harita rek nepungan Nyi Sarah ka imahna. Nya sang geus rengse dangdan. Temicinan di waktu harita kene kenceling indi trek ngajugjug ka imahna Nyi Sarah. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae Sarkum geus nepi ka buruan imah. Sorog ngadeuketan kana panto. Assalamualaikum. Sarkum buluk salam sorana menilentong kadenge kunu araya di imah. Nyi Sarah anu harita aya di dapur. Gura-giru muru panto berai dibukanya puguh rada ngajenghok. Lantaran didinya geus nyampak Sarkum keur ngajanteng nangtung. Waalaikumsalam. Walon Nyi Sarah bari neuteub. Geuning Kang Sarkum. Nya Nyai akang. Walon Sarkum bari seuri solongkrong ngajak sasalaman gap di tampanan. Aya naon Kang Sarkum? Tanya Nyi Sarah ngerasa heran lantaran tara biasana Sarkum datang kadinya. Oh, akang teh aya perlu ka Nyai. Aya perlu ka abdi nah aya perlu naon? Kiyo Nyai. Tapi kumaha nya lamun urang ngobrolna di jero? Lantaran asa teu puguh rek nepikeun pamaksudan bari nangtung mah. Nya sok atuh Kang Sarkum mangga kalebat. Ceuk Nyi Sarah nitah asup. Sarkum bungah teu talangke sup ka jero imah. Mangga cali Kang. Nyi Sarah nitah diuk ka semahna. Nuhun Nyai. Gek Sarkum diuk dina kursi disanghareupan ku Nyi Sarah. Bareng jeung kitu torojol ambu uneh kaluar ti jero kamar. Terus ngareret ka Sarkum. Geuning aya jang Sarkum. Ceuk ambu uneh terus nyampeurkeun. Sumohon ambu. Walon Sarkum jung nangtung solongkrong munjungan. Gap ditampanan ku ambu uneh geus kitu duanana gukek dariu. Kumaha salira damang ambu? Cager ambu mah ujang. Sabalikna kumaha tu ujang? Alhamdulillah abdi oge ambu pangesto wangkit ayeuna mah. Nya syukur atuh aya naon datang ka dieu ujang? Tanya ambu uneh bari neuteub. Nu mawi abdi teh aya peryogi ieu teh ka salira ambu sareng ka Nyi Sarah. Oh, aya perlu tapi aya perlu naon ujang? Nya Kang Sarkum, aya perlu naon akang teh sok gancang tepikeun. Tanya Nyi Sarah geus teu sabar hayang geura ngadenge kana maksudna. Pangna harita Sarkum daek unggah ka imahna. Kiyo Nyai, kitu deui ambu. Anu janten kaperyogian abdi teh anu kahiji saja nyanggakeun silaturahmi. Margi tos lami abdi teh teu nempangan ka salira ambu. Pami anu kadua abdi teh gaduh pamaksudan anu kedah didugikeun ka Nyi Sarah. Sarta kedah kauninga ku salira ambu. Sarkum nyaritana daria pisan. Sarta dibandungan ku Nyi Sarah jeung indungna. Oh kitu tapi naon pamaksudan akang teh? Ade nama sok kancang caritakeun sangkan abdi jeung ambu nyaho. Walon Nyi Sarah bangun anu geus teu sabar. Kiyo Nyai. Geus teu miceunan waktu barabat. Sarkum nepikeun anu jadi pamaksudana anu ngabogaan niat hayang ngahiji deui jeung Nyi Sarah. Lantaran hayang bisa ngariung sakula warga cara baheula. Ngadenge caritaan kitunya puguh atuh Nyi Sarah jeung ambu uneh meuning ngajenghok. Nya terus silih reret da puguh kaget teu nyangka lamun harita Sarkum ngabogaan niat anu cara kitu. Tah kitu Nyai pamaksudan akang teh. Nah kira-kirana Nyai daek lamun balikan deui ka akang. Nya maksud teh sangkan urang bisa ngariung deui sakula warga cara baheula. Tanya Sarkum sanggeus rengse cacarita. Ngadenge kitu ret ambu uneh ka anakna anu harita katempo kala terus ngahuleng. Tah
Tak itu geuning Nyai maksud Jang Sarkum teh. Cenah boga niat hayang hiji deui jeung hidap. Tapi kumaha ari jawaban hidap nah rek narima atawa moal? Lamun rek dibalikan deui ku Jang Sarkum. Tanya Ambu Uneh bari neuteup ka anakna. Nya Nyai, nah rek narima lamun dibalikan deui ku Akang. Sarkum tumanya deui, hate teu sabar hayang geura ngadenge jawaban ti Nyi Sarah. Jajantungna jadi ratug teu puguh rasa, hatena deg-degan inggis Nyi Sarah teu narima kana pamaksudana. Keur kitu pok Nyi Sarah ngomong. Kang Sarkum, hampura Kang. Lantaran abdi moal narima kana niat Akang anu hayang ngahiji deui. Geus cukup Kang lalakon anu ku urang duhaan kaalaman baheula. Cukup nepi ka dinya ulah disambung deui. Kitu jawaban Nyi Sarah tandes turdaria. Lamun manehna teu narima kana pangajak Sarkum. Ngadenge kitu nya puguh atuh Sarkum nepi ka olohok, sabab teu nyangka lamun Nyi Sarah bakal nolak kana pangajakna. Sarkum ngahuleng sakujur awak karasa lungse leuleus eueuh tanaga. Sedengkeun Ambu Uneh barang ngadenge jawaban anakna kitu teh, atena karasa meni ngemplong lantaran Ambu Uneh teu satuju lamun anakna ngahiji deui jeung Sarkum. Tah kitu geuning Jang Sarkum jawaban anak ambu teh. Sarta tangtu geus kadenge jeung kaharti ku Ujang. Lamun Nyi Sarah anak ambu teh tela nolak lamun kudu ngahiji deui jeung Ujang. Kusabab kitu dina hal ieu wayahna we ku Ujang kudu ditarima. Tamata kitu oge geus jadi kaputusana. Sumuhun Ambu dina hal ieu ku abdi oge parantos kadangu. Sareng kahartos, sarta abdi oge nampi kana sagala kaputusan ti Nyi Sarah. Walon Sarkum katara paromana meni alum, ku harita Sarkum teu bisa nyumputkeun semu. Atena sedih jeung nalangsa. Dirina sadar lamun ayeuna geus kaleungitan Nyi Sarah saurang awewe anu kacidahadena. Kang Sarkum, hampura abdi lantaran geus nolakan niat hade Akang. Ceuk Nyi Sarah bari neuteup. Teu kudu menta dihampura Nyai. Lantaran kaputusan Nyai eueuh anu salah. Samalah anu kudu dihampura Akang. Sabab geus teu boga kaera ngajak ngahiji deui ka Nyai anu geus dinya nyari. Nya atuh ayeuna mah da geus jelas jawabana. Sarta tangtu moal bisa dirobah deui. Ku kituna ayeuna Akang rek amit. Da geus eueuh deui anu kudu dicaritakeun. Ceuk Sarkum harita terus amitan. Lantaran keur naon kudu lila-lila aya di dinya, sabab geus eueuh hartina da Nyi Sarah geus jelas nolak ka manehna. Oh rek ka mana Jang Sarkum? Nah meuni rusuh-rusuh teuing. Samalapan can disadiakeun cai-cai acan Ujang teh. Ambu Uneh gancang nyarek ka Sarkum anu harita terus amitan rek balik. Ah sawios teu kedah ngarerepot Ambu. Margi tos cekap sakitu oge. Ujang, omat ulah sedih jeung ulah leutik hate. Sok sanajan ayeuna geus moal bisa hirup babarengan jeung anak ambu. Lantaran mata kitu oge Ujang duaan geus eueuh jodona eta teh. Tapi sok sanajan pondok jodoh, ari babarayaan mah kudu panjang. Sabab Ujang jeung Nyi Sarah teh katalian kudu jadi anak teh eta Jang Panji jeung Nyi Sari. Anu geus tangtu moal bisa dipisahkeun ti Ujang duaan. Tak kitu papatah ambu mah. Sumuhun leres Ambu. Walon Sarkum pondok da puguh manehna geus teu hayang loba cacarita. Aeh Nyai kitu deui Ambu. Aeh Nyai kitu deui Ambu. Nya ayeuna mah abdi teh saja permios. Hapunten anu kasuhun bilih parantos ngawagal kana waktosna. Ya teu nanaon Ujang. Da ambu mah teu ngarasa kaganggu. Walon Ambu Uneh geus kitu mah jung Sarkum nangtung tina diukna. Sor ngajak sasalaman gancang ditampanan ku Nyi Sarah jeung indungna. Anu saterusna jerut Sarkum turun ti imah,
kenciling indi telempang ngagedik bari mawa hate anu kuciwa. Sajigna ditinggalkeun ku Sarkum, nyeker sakedapan Nyi Sarah jeung Ambu Uneh ngaharuleng. Tapi teu lilapok Ambu Uneh ngomong bari neuteup ka anakna. Nyai, nah kaputusan hidup teges bener-bener buleud moal narima kana paniatan ajang Sarkum. Kan tenan Ambu, abdi tos buleud moal nampi deui ka Kang Sarkum. Walon Nyi Sarah tandas mere jawaban ka indungna. Da puguh bener hatena geus buleud moal rek narima deui Sarkum jadi salakina. Nah hidup moal kaduhung Nyai. Moal Ambu. Kaputusan abdi teh tos buleud sarta moal tiasa dirobih deui. Margi abdi teh tos hoyong ninggalkeun pasoalan pribadi anu aya pakuat pakait sareng Kang Sarkum. Samalah abdi teh parantos ngagaduhan niat hoyong ngawitan deui muka lambaran kahirupan anu enggal. Nya syukur atuh ari tekad hidup kitu mah Ambu Bunga. Sok kadinya gerang ngamimitian deui ngawangun rumah tangga. Lantaran hidup teh geus lila teuing hirup nyorangan. Tapi Nyai geus boga calona atawa acan? Tanya Ambu Uneh bari neuteup ka anakna. Aya calon mah Ambu mung bae duka anjeunna keur saeun duka henteu. Saha lalaki anu dipilih ku hidup jadi calon salaki teh Nyai? Kang Oding Ambu. Sakumaha anu dipikahayang ku salira Ambu teh. Margi numutkeun abdi mung Kang Oding anu pantes ku abdi dipilih kanggo pibaturan hirup abdi. Tak kitu Ambu. Walon Nyi Sarah mere jawaban ka indungna. Lamun lalaki anu rek dipilih keur batur hirupna teh tayalian di Oding. Ngadenge jawaban kitunya puguh atuh Ambu Uneh meuli surak hate Bunga anu taya hinggana. Syukur pisan Nyai hidup geus nyieun kaputusan rek narima ka Jang Oding mah. Ambu Bunga anu taya hinggana. Jadi geus ulah dilila-lila deui leuwih hade gancang bae pruk kawin. Ngarah Ambu teh jongjon teu loba pikiran. Sajabati kitu da Jang Oding mah geus pasti moal nolak ka hidup mah. Lantaran manehna teh anu sabenerna mah geus lila nungguan jawaban ti Nyai. Tapi memang manehna mah sabar nungguan teh hayang rurusuhan. Sapanjang hate Nyai can bisa narima ka dirina sapinuhna. Ceuk Ambu Uneh ku harita bener-bener Bunga anu taya hinggana. Ningali kitu Nyi Sarah ukur imut, Bunga ningali indungna anu katingali gumbira. Saterusna prung atuh ngarobrol meuni uplak. Kasugri para wargi cag tunda heula Nyi Sarah jeung Ambu Uneh anu harita aya di imahna. Tah ayeuna urang malikan nyaritakeun deui Sarkum anu harita keur ngagedik leumpang. Bari ngeluk tungkul rek mulang ka imahna. Barang keur jongjon leumpang. Gok amprok jeung Oding anu keur indit ka warung maksudna rek meuli udud. Barang Gok Oding heran lantaran ningali Sarkum bangun anu keur nguyung. "Sarkum ti mana euy?" tanya Oding bari melong ka sobatna. Ti mah Nyi Sarah. Geus nepikeun pamaksudan anu tadi teh. "Oh kitu." Walon Oding pondok panon melong ka Sarkum hatena geus boga sangkaan. Lamun Sarkum harita ditolak ku Nyi Sarah lantaran jelas katingali tina paromana. Oding kuring teh keur sedih oi. "Sedih kunaon kum?" tanya Oding pura-pura teu nyaho. Kuring sedih alatan ditolak ku Nyi Sarah. Manehna teh embungeun dibalikan deui. Ku ayeuna kuring bener-bener ngerasa kaduhung. Lantaran baheula geus nganyerikeun ka manehna. Tapi sok sanajan kitu kuring ikhlas sarta narima kana kaputusana. Samalah mah kuring ngadoakeun ka Nyi Sarah. Sangkan hirupna panggih jeung bagja. Sok sanajan teu jeung kuring. Ceuk Sarkum teu karasa cimata ragrag kana pipina. Atena bener-bener sedih jeung nalangsa anu taya hinggana. Ningali kitu Oding ngahuleng watir kanu jadi sobatna. Oding, lamun maneh rek ngahiji jeung Nyi Sarah, prak kuring marido. Sabab ngan ukur maneh lalaki anu pantes keur pibatureun hirupna.
Ceuk Sarkum bari nepak kana tak-tak Oding, saterusna mangaleos indit leumpang ngagedigrek mulang ka imahna. Nya keur sajongjongan ku Oding diteuteup nepi ka ngilesna palebah pengkolan. Renghap Oding narik napas, sanajan watir kanu jadi sobatna. Tapi Oding bunga sabab boga harepan dirina baris bisa ngahiji jeung Nyi Sarah. Nya sanggeus kitu mah Oding terus indit rek ngajugjug ka warung sakumaha tujuan anu tadi. Gancangna carita mitra, Oding geus balik deui ti warung terus leumpang rurusuhan balik ka imahna. Sadatangna ka imah, Gog amprok jeung indung bapana anu keur dariuk di tengah imah. Barang Gog teu miceunan waktu harita keneh Oding langsung cacarita. Lamun engke peuting rek nepungan Nyi Sarah ka imahna. Sarta rek nepikeun anu jadi pamaksudanna nyaeta rek ngajak Nyi Sarah hirup bebarengan ngawangun rumah tangga. Ngadenge anakna nyarita kitu. Nya puguh bae atuh Bah Mod jeung Ma Omo duanana ngarasa bunga. Lantaran anakna Oding anu geus lila hirup nyorangan ayeuna boga niat rek ngawangun deui rumah tangga jeung Nyi Sarah. Saurang awewe anu boga sifat hade sarta geus kasaksian ku sararea. Kocapkeun peutingna wanci bada Isa. Oding bener datang nepungan Nyi Sarah jeung indungna. Samalah harita jang Panji oge aya. Sanggeus ditanya keperluanna teu loba malapah gedang. Oding langsung bae nyarita kana pokona nepikeun anu jadi pamaksudana anu rek ngajak Nyi Sarah hirup bebarengan. Ngawangun rumah tangga pikeun jadi batur hirupna. Samalah Oding kedal carita lamun manehna oge rek narima sarata rek mikanyaah kajang Panji jeung Nyi Sari, anakna Nyi Sarah anu dua. Tekad Oding geus moal asa-asa rek ngaku anak lir ibarat ka anak sorangan. Kawantu Oding mah tiba heula basa rumah tangga jeung Nyi Oneng oge teu kungsi boga anak. Kitu pamaksudan anu ditepikeun ka Nyi Sarah jeung indungna. Sarta disaksian kujang Panji anakna Nyi Sarah anu cikal. Sanggeus rengseng dalkeun pamaksudan, pok ngomong ditujukeun ka Nyi Sarah. Tah kitu pamaksudan akang teh. Hayang ngajak ka Nyai hirup bebarengan pikeun pibatureun hirup akang. Hayu urang silih asah, silih asih, silih titipkeun nya diri, silih pikanyaah nepi ka urang pagetrok iteu. Sok sanajan akang teh lain jelema beunghar, da tiba heula oge geus nembrak lamun hirup akang mangan ukur sakieu ayana. Tapi akang teh janji rek usaha sakuat tanaga pikeun ngabagjakeun Nyai kalih ambu. Tah kitu deui barudak anu dua. Samalah akang oge janji moal rek nganyanyeri ka salira Nyai. Tah kitu pamaksudan akang teh. Tapi kumaha ari jawaban Nyai? Tanya Oding bari neuteup ka Nyi Sarah. Munggu hate deg-degan teu puguh rasa. Ngadenge caritaan kitu ti Oding, pok ambu uneh ngomong bari ngareret ka anakna. Tah kitu geuning Nyai pamaksudan jang Oding teh. Nya nurutkeun ambu mania teh sakitu hadena. Sarta ambu bakal ngarasa bungah lamun Nyai jeung jang Oding bisa ngahiji. Anu matak sok geura jawabna Nyai terek narima atawa moal kana niat hadena jang Oding. Tanya ambu uneh bari neuteup ka Nyi Sarah. Ke sakedap ambu. Sateu acan masihan waleran abdi hoyong narus heula kapun anak. Margi ieu pasoalan teh kedah dibadamikeun heula sareng jang Panji kitu deui Nyi Sari. Abdi inggis jawaban abdi teu sapuk sareng kahoyong pun anak. Anu tangtu engkena bakal abon ka dituna. Walon Nyi Sarah nyaritana daria. Dina hal ieu dirina teu bisa gurung-gusuh narima kana pamaksudan Oding lamun can dibadamikeun jeung anak-anakna. Bener Nyai tangtu hal ieu teh kudu dibadamikeun heula jeung jang Panji kitu deui Nyi Sari. Tah kabeneran ayeuna si Ujang mah aya di dieu. Adena sok geura tanya ngaragancang nyaho kana jawabana. Mangga ambu. Walon Nyi Sarah geus kitu ret ka jang Panji anu keur ngabandungan. Ujang anaking, cing kumaha nurutkeun hidap lamun sakirana marek narima kana niat hadena Kang Oding. Nah Ujang teu kaberatan.
Tanya Nyi Sarah bari neuteup ka anakna. Henteu mak, sakedik oge abdi mah teu kaabotan. Samalih bingah pamisalira mah bade nampi kana pamaksadan Mang Oding anu sakitu saena. Margi ka hoyong abdi mung sarupi, nyaeta hoyong ningali salira mah pendak sareng bagja. Tah kitu mak. Walon Jang Panji nyaritana Daria. Ngadenge jawaban kitu puguh atuh Oding hatena ngemplong. Sabab Jang Panji geus nya tujuan kari ngadaguan jawaban ti Nyi Sarah. Sarta Oding geus teu sabar hayang geura ngadenge kana jawabana. Nya nuhun atuh Ujang ari kitu mak emak bunga. Tapi kumahanya ari adi hidep Nyi Sari. Nah kira-kirana bakal satuju kitu atawa moal. Rupina mah walaran ti Nyi Sari oge moal benten mah sareng walaran ti abdi. Nya Nyai sigana mah Nyi Sari oge bakal satujuheun. Jadi geus cukup ceuk ambu mah ulah loba kahariwang. Tari-tari mah Jang Oding pikeun jadi salaki Nyai. Nya atuh saupami ambu sareng pun anak anu dua tos sapuk. Abdi bingah margi tos teu aya deui ganjelan. Tah ku kituna Kang Oding, ayeuna abdi saja nampi kana niat salira akang anu sakitu saena. Nya hayu urang hirup babarengan dina kayaan susah jeung senang. Sarta lamun ditakdirkeun ku pangeran, urang hirup babarengan nepi ka satutup umur. Kitu jawaban ti Nyi Sarah kadengena tuning matak bunga. Alhamdulillah. Atuh nuhun Nyai salira tos kersa nampi ka akang. Ceuk Oding bari neuteup meuni antep. Sami-sami Kang. Walon Nyi Sarah terus tungkul sarua hatena oge ngarasa bunga. Sanggeus puguh kitu mah pru ngarobrol ngabadamikeun eta urusan. Dina hal ieu ambu uneh geus teu hayang nunda lila-lila. Sarta menta ka Oding sangkan hubungan jeung anakna gancang diresmikeun ngarah regreg jeung jongjon ka sararea. Pamentana ambu uneh ku Oding disanggupan. Anu kacindekan Oding menta waktu 2 minggu keur badami jeung indung bapana. Sarta keur nyiapkeun sagala rupana. Da sahenteuna oge rek salametan. Pamenta Oding ku ambu uneh disatujuan. Nya atuh saterusna mah babadamian terengse. Oding tuluy balik ka imahna. Singkat carita mitra 2 minggu geus kasorang. Anu akhirna cunduk kana waktu nincak kana mangsana. Nyi Sarah jeung Oding resmi laki rabi kauntun tipung katambang beas. Laksana kapiduriat ngawangun rumah tangga jeung Oding. Disaksian ku ambu uneh indungna kitu deui ku anak-anakna Jang Panji jeung Nyi Sari. Teu tingaleun Abah Mod jeung Ma Omoh sakulawarga. Samalah maana Sarkum, Titin jeung si Edoy harita araya di dinya sarta milu nyaraksian. Kitu deui Pa RT, Palebe, Mang Udung jeung anu sejena harita daratang sarta ngariung di eta patempatan. Sararea hayang ngahadiran kana acara salamatan Nyi Sarah jeung Oding anu ayeuna geus resmi jadi salaki jeung pamajikan. Serog Sarkum kahareup pok ngomong, Nyai, ayeuna geus resmi jadi pamajikan si Oding sobat akang. Ku kituna ti saret ayeuna kahareup. Nya muga-muga hirup Nyai sing panggih jeung bagja. Ku akang didoakeun kalayan hate anu ikhlas. Rumah tangga Nyai duaan sing langgeng nepi ka paket rok ieu. Ceuk Sarkum bari neuteup ka Nyi Sarah. Sok sanajan hatena langsa. Tapi ku harita Sarkum bener-bener ngadoakeun kalayan ikhlas. Nuhun Kang Sarkum. Walon Nyi Sarah malik neuteup ka Sarkum. Oding, kuring percaya ngan anjeun lalaki anu baris bisa ngabagjakeun Nyi Sarah. Sarta kade omat ulah dilalaurakeun. Lantaran lamun maneh kaleungitan ku Nyi Sarah, tangtu bakal kaduhung sakumaha nu karasa ku kuring. Tah kitu amanati kuring sobat anjeun. Ceuk Sarkum nyaritana daria pisan ditujukeun ka Oding. Sarkum teu kudu hariwang. Amanat anjeun ku kuring rek dilaksanakeun. Walon Oding gep duanana sasalaman bari silih pelong.
Tekung silila Sarkum terus amitan. Satuluyna ngingkik balik ka imahna. Sarah, ti ayeuna kaharep muga-muga sing panggih jeung bagja. Kitu ceuk Sarkum dina sajroning lempang. Kaayaan harita beuki beurang panon poe geus luhur. Sairing jeung ngarayapna mangsa anu teu karasa. Harita teh tuluy maju ka sore. Sora manuk rarici tina dahan ditembalan kureangna sora tongeret anu kadenge pating gararet es tuning mata kuaas. Kasugri para wargi. Wanci geus tunggang gunung moalila deui rek bedug magrib. Cahaya layung hibar ti belah kulon cahayana koneng umyang lir emas sinangling. Angin leutik ngahiliwir pucuk awi pating arulang kawas anu keur ngagupayan. Dina kayaan kitu, Jang Panji hariwang inggis bapana kumaha onam. Da puguh Jang Panji nyaho lamun Sarkum pasti hatena keur sedih jeung nalangsa. Alatan Nyi Sarah indungna ayeuna geus kawin jeung lalaki sejen. Teu kacatur di jalanna urang kocapkeun bae geus nepi. Serog Jang Panji ngadeuketan kana panto anu katingali nutup. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Walon Sarkum anu aya di jero imah. Telila kolotrak muka pantoret ka anakna anu harita keur ngajanteng nangtung teu jauh ti lawang. Aeh geuning hidap Ujang. Ceuk Sarkum bari melong ka anakna. Sedengkeun Jang Panji kalangah huleng sabab ningali Sarkum bet asa beda jeung biasana. Sarkum harita nangtung make samping sarung kaluhurna baju kampret bodas. Sirah make kopiah hideung anu katempona weuteuh keneh. Ningali kitu sakedapan Jang Panji kalah olohok. Kunaon Ujang? Geuning kalah olohok. Katingalina mun siga nu kaget. Tanya Sarkum bari melong ka anakna. Dupi bapak bari angkat ka mana? Oh nah make nanya kitu. Nyare ka masjid atuh Jang. Apan moal lila deui oge magrib. Urang teh kudu ngajalankeun salat anu 5 waktu. Nah leres eta teh bapak? Tanya Jang Panji kaget samalah setengah terpercaya kana jawaban ti bapana. Jang, hidup tang tu kaget ngadenge bapak rek ka masjid. Lantaran geus lila tara ngalengkahkeun suku kadinya. Sabab salila ieu hirup bapak teh estuning katungkulkeun ku dunya. Nepi ka pohong ngajalankeun kewajiban. Anu akhirna hirup jauh ti pangeran. Tapi ku ayeuna bapak teh geus sadar sapinuhna. Sarta bapak ngabogaan niat hayang ngomian sakabeh laku lampah anu geus kaliwat. Meungpeung masih keneh dibere waktu jeung kasempetan ku Gusti Allah Pangeran anu Maha Kawasa. Sarta ku bapak eta kasebetan terek digunakeun sahade-hadena. Ceuk Sarkum nyaritana dari pisan. Ngadenge kitunya puguh bae atuh Jang Panji teh bungah anu taya hinggana. Lantaran ayeuna bapana geus sadar sarta hayang ngomian sakabeh laku lampahna anu geus kaliwat. Alhamdulillah hatur nuhun Gusti anu Maha Agung. Ceuk Jang Panji ngucap syukur ka Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala anu Maha Kawasa anu geus mukakeun hate Sarkum sarta sifatna balik deui cara Sarkum baheula. Bareng jeung kitu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid disusul ku haleuangna sora jalma anu adan. Belas melis mata kuaas jeung kagagas, urang lembur harita geus loba nu arindit ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Jang, tagus aya anu adan. Ayo urang bareng ka masjid jeung bapak. Mangga Pak. Walon Jang Panji gebrug Sarkum nutupkeun panto teu poho dikunci.
sabab di imah eueuh sasaha. Nya geus kitu mah jerut duanana turun kaburuan. Anu satuluyna kenceling indit ngajugjug ka masjid dibarengan jeung tatanggan anu dareukeut. Ti hari tamitra sarkum sifatna balik deui kawas baheula taat kana ngajalankeun ibadah. Samalahnya ka kulawarga sarta getol ngajalankeun usaha. Sok sanajan ku ayeuna mah sarkum teh hirupna jadi duda tapi teu jadi pasoalan. Samalah ceuk pikirna. Ku ayeuna asa leuwih hade hirup sorangan. Ngarah bisa bebas dina ngajalankeun kahirupan anu jadi anak-anakna. Anu memang geus mimiti darewasa sarta butuh ku perhatian jeung pangrojong tinu jadi bapana. Sangkan teu ngalaman nasib kawas dirina baheula. Baraya akhirna carios awewe kajajaden teh parantos tamat. Sateu acana Kang Tile undur pamit. Ieu pangarang nyatana Kresana Amburos parantos ngotretkeun dina tungtung lalakon awewe kajajaden. Ieu saurna teh para wargi sadayana carios anu judul awewe kajajaden ayeuna tos tamat dugi ka dieu. Kumargi kitu sim kuring salaku pangarang Amburos saja ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos ngadangukeun. Apunten bilih aya nami anu kasabit tempat anu kasebat tina rundayan ieu carios. Eta mah mung kaleresan. Margi sadayana oge mung saukur karangan anu teu aya dina kanyataan. Ku kituna sakali deui sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun kana perhatosana. Mugia urang tiasa pendak deui dina carios anu salajengna. Salam baktos kasadayana ti sim kuring Amburos. Judul dongeng awewe kajajaden karya Amburos 2002 genep. Tah kitu barayanya hatur nuhun. Kitu deui sim kuring salaku anu medar ieu carita ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Hatur nuhun kana pangrojongna, hatur nuhun kana komentarna. Mudah-mudahan urang sadayana diparanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu deui dina judulning carita anu enggal. Ditutup ku akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.